Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng neangan anak bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sukandar. Naturkeun nuhun ka sadana subscriber anu satia satuhu manco di ieu channel. Sumangga supados teu yang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ret kana cocowan anak karet jeung gambar balatak dina balik panto. Sedet nyeredet hatena berbayi cipanona bijil milik mapai-mapai pipi. Terus ingsrek-ingsrekan bari disusutan ku tungtung bajuna sedang biamah tita tadi ngahulang bae bari mencatan sukuna tayoh namah nyereri ulut berang lelempangan neangan komara. Sabot keriting harulang kitu ti luar kadenge aya nu koketro kana panto bari pupun tenan. Punten, mangga, cek biamah beri ngorejat hudang lewas ketepas hareup nyidikeun anu kaketrok jeung pupuntenan. Bray panto dibuka breh teh aya semah lalaki ginding nangtung digolodog bari suraseri ka pribumi. Bade ka saha bapak teh? Cek biamah nanya ka semah nu nangtung ditungtung golodog. Dupi neng aya linggih kitu bu. Kisemah malik nanya ka biamah. Oh, bade ka neneng kitu bapak teh? Leres sumuhun bade ka neneng bu. Mangga atuh linggih kalebat candak we sapatuna mah bilih kumaonam. Mangga nuhun bu. Walon kisemah bari bus ka jero gek diuk dina kursi di tepas hareup tuluy ngodok sakuna ngaluarkeun keretek menak jinggo. Sabot ngadaguan pribumi nyamperkeun wek bungkus rokok menak jingko teh disoehkeun top nyokot hiji cekes bengsina sut disundut nyot dikenyot serebung haseupna kana liang irung. Biamah sanggeus nyalikeun semah ke jero leos asup deui ka kamar Neng Yayum pupulih yen aya semah lalaki kolot-kolot. Saha semah teh bi? Duka atuh Neng, da bibi ge teu wawuh. Rupina mah tamu tebih. Arek aya naonnya peting-peting bet aya semah. Boa teuing Neng anu manggihkeun si Cecep meureunnan. Alah, boa nya bi bari cengkat diukna. Leos ka hareup nyamperkeun semah barang gok teh jeung Neng Yayum ki semah mending harempod bari kuram kireum sarta belenyeh ngajak seri ka pribumi. Katembong ku Neng Yayum maosna bodas beres keneh ngan gugusina semu beureum. Ae, geuning aya tamu, semu kaget. Sumuhun Neng, rupina lali deui ka engkang. Sumuhun abdi teh asa-asa, walau Neng Yayum bari nyeh seri ka semah meuni rengkuh. Gebeg ki semah ngagebeg reuas asa kagebah tu datas nanya terus rada ngalamun ari pek di bawah seri anu mata kareueut. Mani asa digebah hatena lumenyap nyewot nyeblak rei beungeutna beureum. Kesangna ngorolok bijil tiis bari ratug tegan. Nah ieu teh make ngesang tiis ceuk geurentes hatena. Ieu Neng atur lumayan geura bari sor ki semah mikeun bongsang nu dieusi jeruk garut jeung dukuh. Aduh hatur nuhun sareng cacanakan sagala rupi. Hatur lumayan bae Neng. Saya mah henteu atuh kanggo rencang. Sabot kitu kurunyung biamah nanggeui baki deusi gelas citeh haneut jeung goreng ulen ketan bodas haneut keneh deui. Sok diteunden dina meja geus kitu mah leos deui biamah ka jero bari ngadedengekeun deukeut balik panto ngan teu katembongeun ku nu ti tepas mah. Mangga atuh dileueut hatur lumayan geuning teu aya nanaon. Mangga sawios tong ngarepotkeun sagala rupina. Ceki semah bari mencrong ka Neng Yayum kawas nu hayang ditanya maksudna. Mangga atuh dileueut mung penghaneut keneh gera. Mangga hatur nuhun. Bari kop ki semah teh kana gelas ngagurubug. Da caina panas keneh karek cur diregot atuh uplak eplok kana baju jeung calanana baseuh. Terus dikepruk-kepruk ku carecet. Geuleuh
rupina panas keneh cek ning Yayum bari nahan seuri. Sumuhun walon kisah mah rada ngosom kurang kirim semu era di amah anu nonghel tina sela-sela gigir panto nyerengeh seuri cek gerentes hatena. Ih teu boga pikiran kolot-kolot sidik cai panas geus diuyup uyuhan teu molotok oge letahna. Punten wae gasik ditaros bade aya kersanaon rurumpaheun karorompok teu kebat kaburu ditempas ku semah. Rupina neng teh lali deui ka engkang. Sumuhun asa-asa nu mawi teh asa sok sering tepang mung duka di mana teu kaemut walau neng Yayum. Tuh da kitu anom-anom parantos silapan teu cara engkang emut wae walon kisah mah bari saranga serengeh seuri tapi mata krehe geus kitu pok deui. Apaan saban enjing urang sok tepang upami neng ngalangkung bade didamel engkang sok kaleresan ngalantung di buruan emut ayeuna mah kitu. Sumuhun ngaras anu eta rupina dipalih kidul bumi teh ceuk ning Yayum bari malik nanya. Tah eta leres rorompok engkangna anu loteng teh geuning cetna oge bulau ngora disetrip koneng saheas payuna dipagerat tralis walon kisah mah bari nataan kaayaan imahna bangun agul sieun teu kataksir. Mangga atuh disambil geura hatur lumayan cai oge cai wungkul ning Yayum nyodorkeun piring wadah ulen ketan. Mangga kop kana gelas citeh regot nginum bari seuhah panas. Geus kitu top kana goreng ulen ketan haneut am di dahar pek digegel kunyam-kunyam tapi kisah mah rada ngahulang kawas aya nu dipikiran ngadahar goreng ulen ketan teh teu laju sirahna gigideg bari tungkul jeung peupeurem hayam rucang-ricang. Barang nenjo kalakuan kisah mah kitu neng Yayum ngarasa kaget ruwaseun sok sieun kabeureuyan atawa kunaon wae anu matak nimbulkeun kumaha onam pokna. Kunaon kitu neng Yayum nanya kanu legegan nu ditanya gigedeg bari mencerong terus ngodok saku nyokot carecet bari malih kagigir ditungkupkeun kana bibirna. Cenah bari bibir gidigan pokna. Ence kunya nyaon neng nyeritana atok-atokan bari belenyeh seuri ana breh teh waosna coplok miluna palakana goreng ketan gebag kisah mah ruwaseun pokna. Beri gawat huntu teh dicomot guri lap asup belenyeh deui seuri ka neng Yayum anu tita tadi olohok ngebang kadu mata simeteun kalios neng Yayum ngalios bari nahan pisirieun kulantaran bisi eraeun neng Yayum jung nangtung pokna permios heula sakedap lewas ka tukang bari nyikikik seuri najan keur susah oge ari nenjo nu kitu mah teu burung biji pisirieun teh. Sabot neng Yayum ka jero kisah mah muntel curugna ku sapu tangan surudut digosokeun kana huntuna kunyam-kunyam belag bae kunyuk rawon ngarenyohan da memang geus ompong anapek huntuna diganti kunu palsu ngan bae anyar keneh can ngaloma makena ongkoh pohoan. Ramjada sia untuk tebenang di bawah masamoan ngelakeun aing kisah mah ngagarandang nyerekan huntuna anu coplok teh. Beres masangkeun huntuna bari mungkus goreng ulen ketan ku sapu tangan sup diasupkeun kana saku calana. Sabot nungguan pribumi pelenyun deui kisah mah udud nyot diseuseup serbung ngebul kana liang irungna terus ditiup rada tarik bari kunyam-kunyam mapatkeun asihan si kalong hideung meunang guguru ti si kabayan. Lengo manehna nempuan pribumi anu can embol-embol ti jero imah hatena ngarasa kesel jeung handeueul. Bi buah anu ngirim surat kamari ieu teh jelema teh. Heuy deh mun nya teh eta atuh mejehna kasih bibi lain ka inya kupuna ceuk bi amah bari seuri dipengkek atuh neng Yayum oge anu tadina mesum alum bae make nyerengeh seuri ku polah bi amah. Keun weh neneng rek disanghareupan ku bibi lalaki kemaung kitu mah bari rek jung nangtung. Entong keun weh bi ku abdi bisi matak teu ngeunaheun kana hatena.
ongkoh apan kudu dipahing pisan ngatengeunahkeun hate batur teh bari leos bae ka hareup deui. Punten wae di kantun sote eta aya lareskeun heula. Oh, sawios Neng, sawios. Da ieu ge geuning jol-jol betah wae pun engkang mah di dieu teh. Neng Yayum nguping kitu nyerengeh mesem bari dina hatena mah ngupat. Situ uyahan lalaki teh. Da eta atuh kisah mah pasang petana pikacuwaeun pikareheun pisan. Sanes dupi bapa teh bade aya kersanaon wengi-wengi rurumpaheun ka saung butut. Abdi masok larewas bilih aya kumaonam. Maklum dina zaman kieu werit. Tahu Neng, eta teh lah nabat hilap deui ieu teh cenah paciwah nyaritana lantaran kasima diplong bae ku Neng Yayum. Naon teh Bapak? Dupi ari Neng kamari parantos nampi serat pun engkang. Oh, janten serat anu dikintun kumurang kalih teh ti Bapak. Sumuhun leres Neng kulan sarta pok deui kumaha nya Neneng tiasa nampi pun engkang. Neng Yayum mani asa dibentar ku gelap asa moal pikitueun basana kisah mah tapi bubuhanana sifat wanita Neng Yayum bisa pisan nyumputkeun ulat semu teh. Nah asa lenglang teuing Neng ieu teh bari rarat-rarat kaluhur ka handap. Sumuhun seep di sepanan walau Neng Yayum rada merengut. Tong salempang Neneng sareng pun engkang mah ieu bumi urang lengkepan deui ku parabot. Matak naon paparabotan ti rorompok engkang ge dicandakan ku Neneng ka dieu. Nya kitu deui sakapalai Neneng engkang sanggem teu kebat da kaburu ditempas. Hatur nuhun kana pangasih. Namung asa ku hemeng kana pikiran abdi mah. Piraku Neneng hemeng manah. Moal pati-pati engkang wantun-wantun bade totomplokan upami teu aya maksad nama apan ku engkang parantos disebatkeun dina serat teh geura mangga aos deui sareng sayaktos nama pun engkang teh parantos lami pisan aya kana 3 sasihna ngemutan Neneng ti sakawi tepang di pengkolan teh hate engkang tetep cuman teh ngalang layung gering nangtung. Ari rasku kalebat kana paripaos cecendet mendek kiara piit ngendek-ngendek pasir mung atuh dalah dikumaha batan kedah nendangan sangsara badan mah engkang teh bade ditampi bade henteu hoyong terang jawabanana wengi-wengi ieu kisah mah reg eureun nyaritana ngahegak kesangna ngorolok hatena marah-mir sok sieun ditampi ku nu geulis sapajodogan. Kahartos ayeuna mah ta leres kitu mah kisah mah bangun atoheun pisan. Serat ku abdi parantos katampi sareng kahartos pisan kalihna ti eta diwuwuh deui nembe ku kasawuran anu haripu lalucu. Namung mugi Bapa henteu janten bendu galih geureh abdi teh ayeuna nuju kenging musibat anu teu kinten abotna jadi bujang-bujang emut kana perkawis laki rabi. Namung duka kapayun mah ceuk Neng Yayum. Naon anu dianggo sesaku Neneng teh. Emutan pun engkang asa teu aya pikaaboteunana. Neneng lengoh pun engkang oge duda. Pedah ieu umur engkang parantos nincak sawidak. Sayaktosna mah biheng teuing heula mana dipundut umur kuno kagungan. Laras kitu pisan perkawis Yuswa mah. Namung sanes perkawis Yuswa anu dikedalkeun ku abdi teh. Abdi dugi ka ayeuna teh acan ngemut-ngemut deui kana laki rabi duka kapayun malum jalmi teu tiasa nganjang kapageto. Neng Yayum teu kebat nyaritana da kaburu ditempas manten. Sawios Neneng sawios sanaos 10-20 tahun oge pun engkang bade ngantosan puruna. Saha teh cenah semah ka Neng Yayum teh
Di lelewek Tegalaga kakidulkeun mah geus taya anu birek deui Raden Surawisaya ngaranna kolot-kolot beberenjen. Ayeuna keur ngaduda deui da boga pamajikan teh saperti kana lala berumbah najan umur geus tunggang gunung. Tapi angan-angan pecat sawed sakitu geus kakolotan ari boga pamajikan kahayangna ka parawan atawa randa ngora. Sedang karesepna kanu bohono montok embung kanu mancrit-mancrit pajah teh cenah anu ipis mah taralila kapakena teu cara kanu kandel. Mun diitung-itung Raden Surawisaya geus aya welasna kali boga pamajikanana teh ngantara awet. Paling lila ukur sataun rata-rata mah kurang ti sataun tuda najan nya ge geus sawidak taun umurna tapi di imahna sok beberenjen pisan. Saban poe taya deui gawe salian ti diwedak jeung ngentengan beungeut atuh buukna anu bodas ku huis ku saliwatan mah tara katembong huisan dasok disemir ngan leuwihna ti batur. Raden Surawisaya mah kaasup jelema beunghar lega sawahna rea balongna sababaraha hiji anak incuna ge aya lawena ti saban bibit. Dilapisan antara Neng Yayum jeung Raden Surawisaya paheneng-heneng teh lantaran kisah mah embung ngarti kana basa lemes nu dikedalkeun ku Neng Yayum. Ari rek disentak hatena Neng Yayum henteu tegaan bisi nyerieun hatena. Kumaha Neneng? Ulah ngabuntut bangkong ieu teh. Sabot kitu kurunyung biamah kaharep nyamperkeun lantaran didengekeun anak Neng Yayum siga anu kasedekeun carita ari diterag kitu mah. Lah Neneng ngajawab patarosan bapak mah tong luka leko sagala beledag we ambeh tereh beres sanes kitu nya bapak ceuk biamah kawas anu keheulun pisan. Ih atuh kan tenan mah puguh we kedah puguh cekeleunana apan cenah geuning ari lampit hoe ulah pake ngendog meri. Ceuk Raden Surawisaya anu maksudna mah kieu ari nampik wae ulah rejeung nyeri. Biamah rada ngahulang asa geus heubel pisan teu ngadenge basa nu kitu ari ras ingat nyeh bae seuri terus mangjawab ke Neng Yayum anu ngabetem bae. Kaliki kembang kamangi pencok kacang dina roda anu pihartieunana mah kieu lalaki begang jeung mengi umang ke hayang karanda. Raden Surawisaya asa kapeped sedang anu di anjing caina diharwan nyaeta Neng Yayum teu mere budi pisan kalah kaangkeub siga anu rek ceurik. Atuh kacida pisan hanjaluna sarta kulantaran sieun katutuluyan jeung sieun kawiwirangan Raden Surawisaya terus permisi balik. Atuh permios bae Neng Ibu mugi ngahapunten kana sagala rupi kalepatan menambi kapayun tepang deui. Aeh nah atuh bet enggal-enggalan teuing muli nembe oge tabuh satu walon biamah sedang Neng Yayum mah masih keneh ngahulang pikiranana baluweng kumalayang ingat ka anak nu leungit. Sanggeus silih manggakeun leos bae Raden Surawisaya mulang guragiru lantaran geus peuting teuing. Ceuk geurentes hatena. Ana sedih olo-olo nepi ka peuting kieu. Ana sedaikeun henteu sial indit-inditan teh da ieu untuk palsu nu kurang ajar teh. Bet ku teu kapalang menang cocoba teh bi. Lah Neneng mah sok nemutan anu teu pararuguh anggur sigara ebogeun ka itu. Apan cape urut tadi milari si Cecep keun weh anu bieu mah anggap we bodo reogna ka Neng Yayum. Kieu geuningan ari jelema doraka teh nya bi sagala rupa salah pikasusaheun wungkul cocoba gogoda ngarobeda kana badan buak kieu teuing mah bi abdi teh teu kebat nyaritana. Ih ari Neneng sok kawasanes jalmi anom bae keun weh cocoba gogoda sakitu mah jamak margi upami ditampina ku kasabaran sareng katumarimaan sadayana oge kacida ageng hikmahna. Leres Neng anu karaosna mangrupa mamala namung upami urang kiat nahan cocoba sareng gogoda teh eta teh pasti baris neguhkeun kana batin sareng ngandelan kana iman urang. Geuning Neng saur mama oge
tumarima teh lain nyerah tanpa ikhtiar, tapi tumarima kana kadar ukuran ti pangeran. Lantaran manusia diwujudkeun jeung diatur ku anjeunna, bari yakin yen Allah teh sifat welas tur asih. Sanajan ku urang mangrupa mamala nu karasa, tapi sanyana mah hakikat kawelas kaasih anjeunna. Omat ulah neng, ulah pegat harepan, tapi kedah ikhtiar pikeun ngabebaskeun segala musibat ka diri urang. Bi amah netep ka Neng Yayum, kitu deui Neng Yayum mencrong ka Bi amah, antuk namah gabrug wae paungku-ungku careurik nahan kasedih. Bi, sadayana anu dicarioskeun teh kahartos pisan ku abdi. Tapi Bi, hate abdi berat. Abdi jadi era ku manehna, lantaran manehna kacida hadena ka abdi sareng kulawarga abdi. Naon atuh Neng anu dianggo berat jeung era teh? Perkawis naon deui bibi asa teu halarti teuing? Muhun Bi, abdi kacida erana ku Kang Maman sareng Ilah. Abdi ayeuna sagala rupa ditangkas ku aranjeuna, abdi dijejehkeun ku aranjeuna. Tapi Bi, abdi parantos seueur teuing kahutangan budi ku aranjeuna. Atuh ayeuna oge moal boa ku leungitna si Cecep. Bi teu kiat ku ka era, komo mun batur terangeun mah moal nya teu ngajebengan ka abdi. Abdi teh sieun ku penyebut batur Bi. Nah ari neneng emutan nepi ka dinya, dan Maman sareng Neng Ilah teh mana kitu oge ridoeun, ngan tinggal di urangna we kedah aya kapasrahan. Hatena ngarakacak lantaran ari sanyana mah kacipta bakal pikitueunana teh tuda memang aya kasebutna ku batur. Sasat ka Nyi Halilah maru atuh ka Somantri sasat popotongan. Ku kitu teh mah Bi amah ge henteu ngabibisani kana kaayaan Neng Yayum anu ngarasa gede teuing kahutangan budi ku Somantri katut bojona. Nepi kapeting pisan Neng Yayum cunggelik keneh bae teu daekeun sare, sedang Bi amah ti sore keneh ge geus kerek. Sarena ngajoprak dina samak saheulai anu parendeng jeung kasur paranti komara anakna Neng Yayum. Dur bedug subuh korejat Bi amah hudang ari ngareret kana tempat paranti sarena Neng Yayum geus suwung, sarta Bi amah nyangka Neng Yayum keur kacai rek salat subuh. Tapi di arep-arep sawatara jongjongan tejol keneh bae, malah teu kadenge aya nu kacai. Bi amah mimiti ngarasa curiga sok sieun Neng Yayum luas kana jiwana ku jalan ngagantung maneh atawa nguncurungkeun maneh ka sumur. Hate Bi amah beuki deg-degan ratug tutunggulan terus diteang kaluar ka kamar mandi, tapi teu panggih. Leos ka sumur taya urut-urutna acan dereg-deg Bi amah lompat ka kamar sarena, maksudna rek ngilikan koperna. Tapi koperna mah aya barang dibukakeun sidik papakeanana sawareh eueuh. Lenyap Bi amah ngalenyap. Boga sangkaan goreng ari ret kana meja aya surat ngagoler dina meja, anu hiji keur Somantri jeung nu hiji keur Bi amah. Top surat teh dicokot ku Bi amah seredet hatena nyeredet, bibirna ngeleper, leungeunna ngadeg-deg kawas nu paranas tiris ti koro nyelek ku picerikeun, tapi bubuhan Bi amah kolot masih keneh bisa mengkek. Ti jero mah geus nyurung kuy cipanona murubut kerep. Berewek surat teh disuehkeun ampopna terus dibaca. Bi, abdi miyos rek neangan si Cecep. Upami can kapendak moal waka wangsul ka dieu. Jadi teh eta itung-itung abdi ngabuang diri, mikeun sial dangkal. Saha wae oge tong aya nu milari da moal kapendak. Bibi ulah incah balilahan ti dieu. Kanggo kaperyogian bibi mah naon wae anu payu ical kanggo bibi. Sareng ieu serat nu hiji deui mugi ku bibi pasihkeun ka Kang Maman sareng Ayi Ilah. Saurkeun badaratna abdi ngahaturkeun nuhun kana kasayan manah aranjeuna. Wilujeng kantun abdi jalmi doraka Yayum. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.